amis meuli koya papanggih jeung balarea tepangkeun wasta abdi maya nu jadi inten nu kasawer teh. Ka pasar meuli cincin aya lutung ngadahar gedang tepangkeun nami abi arin nu kaset ti Cirendang. Tepang sono ka baraya iindisan ka Mekah Madinah tepangkeun wasta abi raya janten emak bojona abah. Loba nyeri loba tugenah nyerina teh ka bina-bina tepangkeun sim kuring neng onah bala diteung numpang bageurna. Ket balong jang bulan pas tepi eueuh cayan tepangkeun wasta abi ulan nu merangkeun kabayat. Musim angin popoyan ngarapung loba pare anu mubah tepangkeun nami abi pupung merangkeun palaku abah. Sumangga atuh regepkeun sisindiran bade dikawitan. Kacaturkeun di hiji poe Nyi Iteung keur ngahulang di karang imah bari nyorangan. Lantaran honcewang ka budakna nu hiji-hijina, emak jeung abah Iteung nyamperkeun tuluy nanya ka Iteung. Ka Cimaragas meuli buleng nu dagangna meuni ku ulun. Kunaon Iteung meuni hulang-hulang geus digambe jualeun? Ya. Ka warung meuli obat puyeuh aya congkel nu gaaleun atuh wajar di tengah huleumna kabayan teh kasebeleun. Pangandaran pamarincan rea pisan tenang malan. Kunaon kitu kabayan ku abah cuang paehan. Ya. Ka pasar meuli pakaian, ka warung meuli manisan. Di abah tapi paehan da ieu teh bogoh pisan. Keur kitu, Jol kabayan jeung babaturana sarta Neng Onah nu mangrupakeun sobat deukeutna Iteung. Aranjeunna bade nepangan Nyi Iteung. Waalaikumsalam. Di Pangandaran loba umang loba bule anu harideung kumaha abah emak daramang kuring datang resep pangan Iteung. Ka kebon mangarantang, kebonna karasa keung, tah geuning si kabayan datang, emak melang ka si Iteung. Anjang di ka imah bioon di jalan loba nu nempokeun maneh teh migawe naon, si Iteung ceurik sisi balong. Dahar nangka anu atah tungtungna teh nyeri beuteung. Tah abah kang kabayan tah tadi geus megatkeun Neng Iteung. Mawa sangu ngan sakeupeung inditna poe Salasa tah abah kabayan teunggel pek mangga tong asa-asa. Indit bareng ka sakola. Di jalan manggih pala keh heula abah heula kabayan rek ngomong heula. Indit ka pasar jeung mama aya nu belo nuturkeun, sok atuh rek ngomong mah, kapaksa cuang dengekeun. Jalma nu keur moyan awakna nepi ka ngebul lah gandeng maneh kabayan maneh mah pandrajana debul. Meru bagong make panah loba sato nu ngaraneh manehna tong gandeng onah. Da lain urusan maneh. Kacitan deui ngalah urang jeung parawan keun bae we kumaha urang montong sok kalah ngalawan. Si Icih keur nyeuseut hordeng, beungeutna kadempos sangar, geus gandeng maraneh gandeng, tong nambahan jangar. Mang Sumanto keur nyerieun beuteung sageus da si Adrian lain kuring teu bogoh ka Iteung dan kuring teh rek fokus ujian. Si Paujan keur nganterkeun awewena alus pisan tah geuning abah dangukeun pegatah jangka alusan. Gateh jangka alus. Dicirahong maneh keung kusabab loba jurigan, ih dasar maneh Iteung kan maneh rek ujian. Aya beurit dina kara diudag bisi kata hampura abah hampura Iteung teh teu mikiran eta. Tah rengse atuh nya masalah teh pokona mah ieu teung dicila ka bogoh Pauzan ngan hanjakal pepegatan. Mun bogoh tong kamalinaan ayeuna mah fokus ujian. Sakitu sisindiran anu kapihatur. Obat leho make insana, meulina di Neng Liliana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Punten kana kelepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim angin popoyan. Wih,